irungna mancung, bulu matana bentik, matana bureuleuh, kulitna hejo carulang. Di samping gelisna anu luar biasa teu make BH. Masya Allah, katutupan seeutik handap nage handap Allah. Aduh Gusti Allah, mangga di kami berojak waktu bogaeur. Cek Kangjeng Nabi mahadhiya Jibril ayata awewe awewe naon ya Jibril. Cek malaikat Jibril hadhihi dunya, eta adalah dunia. Jadi gambaran dunia digambarkan ku Gusti Allah ketika Kangjeng Isra adalah digambarkan seorang wanita cantik nu terbuka. Anu saha bae mun ningali awewe geulis tur terbuka, ulah jelema nu teu masantren, nu masantren resepeun. Nu masantren ge ulah anu can jadi ustad, nu geus jadi ustad ge resepeun. Ulah nu jadi ustad lah abuya. Neuleuh nu geulis haju pingpingna kabuka, susu nongtot atuh sarua.